Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Dadan Gunawan di SMP Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang. Nomor UKG 20150 01 02. Bade praktek pengajaran pupujian sareng urang kali. Jika maturkan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Mas sehat berdak? Sehat, alhamdulillah. Satu akan diajar, ku Bapak di jendela, di absen jendela seperti biasa. Biasa kelas 7F. Kelompok A, sekarang kelompok B. Aldo, Amalia, Andri, Ayo Pak. Alka, Asep, Ya Pak. Ayaza, Caca, Ayah. Citra, Devan, Hana, Ellen, Ferdiansa, Ayo Pak. mana Ferdiansa ya? Intan, Adit, Juliet, Utau, Wijaya, M. Yusuf, Naon M. Yusuf? Para sekolah. Sano dekat di mana? Saya Itu kok kenal ya? luar negeri. Ini tahun ilmi. Neng Rani. Restu. Siap, ngadoa di meja teh, Pak Ustaz. Rengsek. Amin. Mudah-mudahan doa orang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tetap sehat, semangat. Kusabab orang tadi paparing sehat ku Allah, jadi orang teh kudu syukur kalau syukuran, kumaha syukuran teh? Syukuranna nyata ku getol sakola. Ya. Syukur ka Allah ku getol sakola, getol ibadah, rajin sholat 5 waktu. Kemarin orang diajar naon? Cung, saya hafal teh nih? Nih, ya, arti pupujian. Apakah kemarin orang diajar dengan arti pupujian? Naon pupujian teh? Entah kada terserah ugeran, anu dinanungkeun nya. Eta apa dua kali setelah itu jadi teh. Terus yang kedua, naon? Nah, Aspek kebahasaan pujian. ya, pinter, maka aspek kabasaan pupujian. Jadi poe ayeuna kurang diajar teh tujuanna nyaeta ngumpulkeun teks pupujian, ya. Ngumpulkeun teks pupujian nu aya di wewengkon Imah Hideep gitu nya. Nu sering kakuping ku hideep gitu. Kurang diajar teh tujuanna nyaeta ngumpulkeun teks pupujian. Ngumpulin nu kagenep nyata ngademonstrasikeun pupujian di hareupeun babaturan gitu. Nah, jadi eta aya dua tujuan poe ayeuna nyata ngademonstrasikeun jeung praktek praktekeun pupujian anu geus dikumpulkeun ku hideep di imah. Nah, satulina Bapak ngabejakeun ka hideep yen punten minimal anu kudu dikontal ku hideep nya dina praktek nya eta 70 hiji. Jadi lamun punten 30 hiji 72 terus kaluhur eta artina hideep lulus. Nah, tapi lamun misalnya puntenna 70 omong 60 50 gitu eta artinya teu acan lulus, kudu diremedial, kudu diuji ulang pekan hareup. Kumaha anu diuji pangeureun we eta sukuna tong takut tekan palatur nya. Coba kupingkeun Bapak mau serius pangeureun. Nah, sakali deui
kumaha supaya kurang lulus, supaya hidup lulus dina praktek pupujian. Nu kahiji sing fokus. Ya, anu keur di dina keur dipenteuna. Nu kadua kudu hafal pupujianana, misalkan hafal nya. Nu katilu naon? Sorana sing jelas. Artikulasinya jelas, sorana hakuping ku babaturan ku bapa gitu ya. Tong geureuy, tong bari seserian, mah pupujian mah keagamaan. Tong bari seserian. Eta nu praktek, anu nongtonna kumaha? Nu nongtonna ge kudu serius, kudu tenang, entong ngagoda nya. Entong ngagoda babaturan teu ngantung dihareum. Soalna di manyunan, di gebian, di elelan, entong. Ya, tapi kudu dihargaan. Kumaha cara ngahargaanna? Cing we, ngapalkeun pupujian sorangan we. Bisi sorangan teh geumpul di hareup ya. Eta KKM teh jadi kompetensi minimal teh 70 hiji. Mudah-mudahan kita beneran saragae leuwih di 70 hiji. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya. Satu lina saat kita pakai diajar bapak rek naon istilahna mere contoh heula nya mere contoh nu kumasih ngawihkeun pupujian anu tenang teh anu wiramana ngeunangeun teh nu sorana tarik teh gitu nya anu serius teh gitu nya ya contohna jadi meunang bari naon istilahna mah bari oyak-oyagan nya bari urus-urusan asal bari ngomongna tarik deui maka tinggal videonya nya tinggal videonya. Sekolah ini diajarkan jadi itu sih kita dengan naon itu sih kita masuk ya bagi kita yang APG jadi dikerjakan kelompok so kerjakan akhirnya dirinya ketinggalan ke hidup KPD-na dikerjakan didiskusikan. Sama kan nomor 3. Kita tinggal lihat tuh.
siap ya. Terusnya nomor hiji nomor 2 terusnya. Nomor hiji nomor 2 loh. Nomor hiji nomor 2 loh. Ya, nomor hiji nomor 2 loh. Nomor hiji nomor 2 loh. Pak duluan ya Pak. Sip. Pak. Terus ada ya. Ayo nangis ya. Ayo nomor ini nomor. Itu tinggal dibuka linknya. Nyaliran. Lamun dua nomor kemudian nomor sarua. Jadi kalau naik sorangan kenal naik sorangan. Masa misalnya naik sorangan. Ya, sok. Jadi kayak ya begini. Ulang kahadeup teu meunang kompak sorangan hari. Ya nomor 3 nomor 2 nomor 3 nomor 2 Nah, udah tos beres. Nah, montos beres, kurang diskusi ayeuna urang bahas lembar kerja peserta didikna. Sok dibuka ya KPD-na. Hasil pegawaina dibuka. Ningali. Sok. Ya. Ayeuna nomor hiji ya. Nomor hiji teh tadi pananyana nyaeta terangkeun struktur pupujian ya. Struktur pupujian teh nu kumaha? Kelompok mana cing? Cing ngacung. Saha rek nerangkeun yeuna jawabanana. Nomor hiji mana? Struktur. Kan tadi tos dibahas. Ayo, cung, mana kelompok mana? Kelompok mana? Ayo, masuk. Ditunjuk wae Bapak. Ditunjuk wae. Nah, Bapak ditunjuk kelompok 5. Kelompok 5. Bacakeun hasil pegawaianana. Bacakeun, sing tarik. Baca ku salah saurang we. Naon cenah? Ya, sarua jeung kelompok hiji mulai sok coba kelompok hiji kumaha? Tarik. Hiji. Paragrafna aya opat jajar. Jajar. Sajajarna. Sajajarna aya 8 jajar. Enggak. Terus sekali dulu. Ngandung Purwakanti. Ya, coba sampai deui. Grup kelompok sebenarnya tilu. Kelompok tilu bahasa deui coba. Paragrafna aya 4 jajar. Jajarna aya 8 ngang. Benar, terus sekali dulu. Ngandung Purwakanti kita tuh. Ya, pinter. Jadi eta jawabanana. Aya nu beda teu, Cung? Aya nu beda? Aya. Jadi sarua kebedaanna. Jadi struktur pupujian teh aya 3, maka hiji sapadana saparagrafna aya 4 jajar. Tuluy sajajarana aya 8 ngang. 8 engang. 8 ngang. Ngang teh suku patah bahasa Indonesia. Nah, terus ngandung Purwakanti. Ya, tapi guys, karena lebih paham, jadi tinggali ya pedaran di Bapak, tinggali ya. Nah, ya strukturnya ya. Jadi struktur pupujian teh anu leuwih jeung aturan aya 3. Tinggali lah kabehanna hadir. Jadi sapadana ya 4 jajar. Nomor 2 unggal jajar aya 8 ngang. Maka ngandung Purwakanti. Ya, Purwakanti sarua dina unggal jajar. Perhatikan tadi. Nah, tapi aya oge pupujian anu teu leuwih jeung aturan. Ya.
lamun bieu mah strukturna teh eta jadi aturan pujian, tapi aya oge di pujian anu teu luwih jeung aturan. Jadi aya beda jeung tilu perkara ieu nya. Nah, contoh pujian luwih jeung aturan. Nah, ieu aing dulur kabeh. Ya, coba tingali perhatikan penyedap didinya aya dua pada teh dua gunduk, dua paragraf. Ya, aya kan? Aya. Nah, terus sabaraha jajar eta dina sagundukna? 8. Sabaraha jajar dina sagundukna? 4. Ya, aya 4 jajar. Ayeuna hitung barengan. Tiap jajarna kudu aya 8. Coba. Yes. Ayo. Eling dulur kabeh. Beraya? 8. Ayeuna jajaran kedua. Ibadah ulah campole. Berapa? Berang beting ulah wele. Berapa? Bisina kaburu pae. Berapa? Jadi ayeuna mah kapanggih lawan pasti yang tiap jajar nate aya 8 mengang, aya 8 suku kata, 8 mengang. Nah, 8 heula, 8 ya, sok ayeuna urang kawihkeun, urang ngadongkeun pujian ieu. Nya, bisa? Laguna lagu nu biasa we. Lagu nu biasa atau lagu band wali? Biasa. Biasa, sok atuh. Komando ti Bapak, hiji, soalna keluarkeun kabeh. 4, 2, 3. Eling Dulur kabeh ibadah ulah jampole. Berang beting ulah wele. Bisina kaburu pae. Sabapurang bakal mati. Nyawa dipundhut ku Gusti. Najan rajanya kawati. Teu bisa nyingkiran pati. dibaca nyingkiran nyingkiran tapi aya oge menyingkahan darinya teh naon itu salah eta. Nah eta pujian anu luyu jeung aturan. Aya deui pujian anu teu luyu jeung aturan. Ya, tingali didinya sagundukna sabaraha jajar? 4. Kira saatan eta. Nah, iya tingali. Anu luyu jeung aturan tingali. Nu katilu strukturna teh cenah aya purwakanti nu sarua ditungtung jajar. Aya purwakanti ngan purwakanti. Tingali. Tungtung jajar kahiji gundukan nu panguluhna sorana naon? Nya dina KB Terus nu kadua? Mana I? Deui tungtung lain awal tungtung. Eling dulu kabeh, nah kabeh eta purwakanti teh sora vokal ditungtung jajar sora vokal nya. Nah, nu kadua ibadah ulah campole. Ibadah ulah campole. Tungtungna naon sorana? Nu katilu tungtungna sorana naon deui? Nu kaopat tungtungna sorana naon? Jadi sadayana. Nu kadua naon purwakantina? I. Nu ka jajaran hiji 2 3 4 kita sarua eta mah ngaranna ngandung purwakanti. Paham? Ya. Oh, ayeuna tingali anu satuluyna. Tadi pupujian anu teu luyu jeung aturan. Pupujian anu teu luyu jeung aturan. Tingali sagundukna aya sabaraha jajar? Sagundukna aya sabaraha jajar? Sagundukna sabaraha jajar? 4. Aya 4 jajar, nya. Maksud Bapak tadi. Ya. 4 jajar. Ayeuna nu kadua cenah sajajarna lamun ceuk aturan mah kudu 8 ngan. Cing urang itu ieu 8 ngan teu. Sok urang itu. Eling umat muslimin muslimat. Sabaraha? 12. Sabaraha
Hayu urang sholat berjamaah maghrib. Berapa? 12 12. deui. Ya, makasih lo. Estu kawajiban urang di dunya. Berapa? 12. 12 deui. Terus opat. Pikeun pibekeuleun jaga urang di akhirat. Udah 14 eta mah. Jadi berapa? 14 eta mah lamun tadi mah. Urangna anu dina jajaran kaopat nya eta teu disebut di jajaran katilu. Nya teu disebut. Ya. Jadi perhatikan ka dia. Tong heureuy perhatikan Bapak kan keur nerangkeun. Tong heureuy, ya, serius lah. Nah, jadi dina pada lisan atau jajaran katilu jeung kaopat urangna naon istilahna mah disebutkan jadi 2 kali ya. Tapi wirang mana perlu diperhatikan ya. Coba ningali karena tulisan ini nya ulang dina hafalan ngawihkeun pupujianna nadaun pupujianna luyu jeung nu aya dina PowerPoint ya. Ya siap Bapak di komando 1 2 3 Eling umat muslimin muslimat hayu urang sholat berjamaah maghrib estu kewajiban urang di dunya pikeun pibekeuleun tadi maksudnya Bapak gitu. Ya. Perhatikannya karena struktur. Sabunukna geus bener aya 4 jajar, tapi sajajarna tadi sabarana? Aya 12, aya 14. Gitu. Jadi geus teu jeung aturan. Boleh nu katilu Purwakanti. Tidak aya Purwakanti teu. Purwakantina naon nu kahiji? At. Nu kadua? Ib. Nu katilu? Nu kaopat? Sarwan teu? Teu. Nah, eta jadi tuluy jeung aturan. Eta barudak ya bukti yang aya pujian nulis jeung asal jeung nu. Ayeuna nomor 2, balikan deui kana LKPD. Nomor 2. Nomor 2, naon tadi teh? Fungsi sosial. Ya. Tadi ngajawab kelompok hiji, kelompok tilu, jeung kelompok ini mana ya kelompok laki kami ngajawab ada kelompok apa? Saha norek kelompok mana norek ngajawab ke? Pananya nomor 2. Kok, cuk. Nah, kelompok 2, ada kelompok apa? Kelompok mana? Kelompok Harugula, cenah Harugula. Perhatikan atuh, lamun hayang Harugula perhatikan ka dia tuh hayang beureuy. Siap. Ini saha? Tadi Pak Kuping ke? Bohong. Bapak bohong. Berarti kena dibohong. Mungkin sudah sih Bapak mana ngomong. Ini bohongnya ke sini. Kelompok 4. C, baca dari. Biar. Nomor 2. Fungsi sosial. Hiji, kedua. Dua, nomor 3. Pinter, diajar makanya. Terus ibadah sunnah. Pinter. Pak Kuping teu? Sok mau ka opat suka apa? Kenal, kelompok kenal. Sok saha luruna, sikari atuh. Ayo. Ngajak sholat jamaah di masjid. Ya. 2. Ngajak ngaji di masjid. 3. Ngantosan ka supingan hutan. 4.
matana tong gabut wae tuh. Nah, jadi ieu lalaki saruan teu fungsi sosialna. Kumaha naon? Kumaha naon? Ngajak salat jamaah. Wah. Ngajak ngaji ke masjid dulu. Tungguan kesuningan ustaz apa? Badan sunnah. Nah, jadi fungsi pujian dinadongkeun teh, dinyanyikeun, dikawinkeun teh, eta fungsina teh. Gitu nya paham? Paham. Ayeuna nomor 3. Nomor 3 teh nyaeta nuliskeun pujian aya di wewengkon imah sekitar rumah kalian. Nah, ya kan? Ya nya. Ya, langsung wae ka nomor 4 nyaeta evaluasi. Ya, evaluasinya berupa praktek ujian. Ya. Tapi saat praktek sekali deui ya, sekali deui. Jadi kacin tekanana ya. Perhatikan ka dieu, kacin tekanana dina jawaban LKPD tadi. Nomor 1, struktur pujian saya aya nomor 1. Struktur pujian nomor 1. Ya apa? Ada 8. Tak baca tuh. Ya 5. Struktur pujian aya 3. Sakali deui, struktur pujian seperti 3. Nah jadi 5. Nah aku aya 8 Ya, acing tekanana baca. Tinggal kita jawaban tadi. Jawab babarna. Nomor 1 teks struktur pujian. Struktur pujian aya 3 kali. Aya 3. Paragrafna yo jajar. Sakali deui 1 barang. Paragraf aya 4 jajar. Nu kadua? Nah, egang. Sajajarna aya 8. Nah, lain egang. Egang mah siraka lamun karek disunatan tah egang. Tah egang. Lamun engang suku kata nya deui. Lamun engang mah seseureut. Gitu nya. Uloy nomor 3. Naon strukturna nomor 3? Ngandung purwakanti. Sakali deui. Naon nomor 3? Purwakanti. Eta struktur pujian. Apa? Nomor 2, fungsi sosial. Fungsi sosial pujian di masyarakatnya seperti Sakali deui, fungsi sosial pujian seperti apa? 1. Salat naon? Jamaah. Budak lalaki sok salat jamaah di masjid teu? Osok naon? Osok pada atau osok? Nah, kudu lalaki mah kudu ka masjid salatna nya. Nomor 2, naon? Ngajak ngaji. Aya Irma di masjid, ikatan remaja masjid. Aya MDTA nya di madrasah. Osok ngaji teu ka madrasah? Osok. Aya osok, aya para. Kudu osok, tambahan ilmu agama nya. Nya. Nah, nomor 2, nomor 3, naon fungsi sosialna? Kantosan kasumpingan ustaz. Ada. Nomor 4, ibadah sunnah. Nah, eta meureun nya kacin tekanana dina LKPD moe ayeuna. Tah ayeuna mah urang kana tujuan nu kadua, tujuan nu kadua tujuan nu katilu jeung nu kaopat. Tujuan nu katilu nyaeta tadi ngumpulkeun, nuliskeun pujian nu aya di imah, nu aya di masjid madrasah deuk imah. Nomor 4 tujuanna teh tadi naon Bapak diterangkeun? Ya, praktekkeun, ngademonstrasikeun. Nya, ngademonstrasikeun pujian di hareupeun babaturan. Jadi ayeuna urang ngalaksanakeun tujuan nu kaopat nya. Nyaeta evaluasi praktek. Praktekna tadi coba teh naon? Praktek di hareupeun babaturan. Jadi langsung nakluk. Oke, kumaha di neruan dina daftar pengenalan di kelas. Oke, lamun aya nu 2 nu 3 oke jeung babaturan oke Bapak ditanyakeun nya.
Siapkan mentalnya. Siap. Siap uji mental. Siap. Amalia. Amalia mana Amalia? Amalia yang saha? Penontos, penonton. Langsung, Caca. Caca bisa. Oh. Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Jangan beribi salam alaika, amnun wa salamun ala salam alaika, yaunal beribi salam alaika, amnun wa salamun salam alaika, dinukal islamu salam alaika. Nah, langsung. Citra. Citra yang saha? Eling, eling umat muslim di muslimat, hayu urang sholat berjamaah maghrib, estu kewajiban berurang di dunia, kanggo pibeukeun jaga di akhirat. Yana. Yana yang saha? Helen. Helen jeng. Pak. Santi jeng sil. Oh, di dua. Eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang penting ulah boleh, disinakan upae, sababurang bakal mati, nyawa dipundhut ku Gusti, anggen rajanya kelawati, kebusan ningkahan pati. Bersakara arina riwat karena ibadah diriwat melakukan sholat Aduh. riwat Aku. Ayo tujuan. para nyembah yang agung sakaranya ika langkung jasa dalam menang unggul. Eling umat
Ya, alhamdulillah. Kita terus ngalaksanakeun evaluasi mangrupa praktek ngademonstrasikeun pujian. Ditinggalin punten, alhamdulillah puntenna halus. Leuwih 70 hiji. Jadi lulus kabeh. Alhamdulillah. Jadi teu aya nu beli remedia. Kelompok 5. Perhatikan ka dieu. Jadi dina kegiatan akhir diajar ieu nu kahiji aya praktek lebih beunteun. Tuluy nu kadua Bapak rek nanya ka Ida. Lamun Bapak nyarita urangkeun kabuping teh sorana. Oke. Baik. Jelas? Jelas. Ngerti? Ngerti. Lamun ngerti naon wae terangkeun Bapak tadi? Tujuan orang diajar pujian paena hiji tadi? Aya opat hiji naon ngidentifikasi struktur mikanyaho struktur pujian nu kadua analisis atau mikanyaho fungsi sosial pujian nu katilu nuliskeun pujian nu aya di daerahna masing-masing nu kaopat ngalaksanakeun praktek atau demonstrasi ngamindangkeun pujian. Tah, eta kabehanana geus dilaksanakeun ku urang kabeh. Alhamdulillah. Dina ujian praktek geus sadayana lulus nya. Alhamdulillah. Tah, jadi diajar poe ayeuna rengseng ngan pujian nya minggu hareup urang diajar materi nu sejen. Ngabejakeun pengalaman piknik, ngabejakeun pengalaman ulin ka ditu. Piknik ka ditu gitu nya. Kita materi pekan hareup insyaallah. Poeina urang diajar pujian geus rengse, alhamdulillah lulus sadayana. Mudah-mudahan urang terus sehat, terus getol diajar. Amin. Ya Pak. Amin. Urang pungkas ku doa. Sikap mundur di hate. Sikap mendoa di ngajar hate awitan. Rengse. Sikap maturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunah. Satracan, wi, Bapak aya oleh-oleh ke mana nih? Oke, amin. Budak awewe heula. Easy. Oke, terus